pohara eta. Pokokna mah hese nyaritakeun konsep masak sate tapi ngeunahna pohara. Kunaon eta? Surah almarhum Abah nu mantak ngeunah lantaran diciduhan bidadari. Geus coba teu percaya kan? Wah, atuh cidu bidadari. Masyaallah. Nah, lamun itu betul, lamun di luar santri masak misalnya warteg sama teh sama dikilihan jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae geunah. Eueuh ieu mah masak set, aduh aya ge lauk asin, aju eueuh minyak eueuh ditenden di luhur sangu. Plak tutupan geus 10 menit angkat, deuk asak deuk atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge euy atah. Cek emeng atah euy. Kalau ba omong sia ka ditu nyinggir. Iya, batak Imam Jalaluddin, Imam Jalalain di dia tah langsung bae. Hidil kufar bisayf wal munafiqin bil lisan wal hujjah. Asak tategarana. Tah hayang boga tafsiran kos kitu teh kudu dibongkar. Masya Allah, lu mantak ngaji teh 5 tahun. Saya ngaji seberapa tahun? 5 tahun. Kakarak bisa masak. Asal masak kata sakieu tah kapangi bade penjemon sakieu kada lagu jahe naon sakieu tuh pajar nyolok pan sakieu padahal mah masak teh caina sakieu jahe makan husnuzon nya mah sok macem-macem. Nah anjing seberapa tahun sama santri 10 tahun can percaya 10 tahun can percaya jadi santri. Encan dihitungkan kurang ngaji amil ngaji jurumnya ngaji sarap. Atuh dia ngasal di tangkang ngelel na yo sia. Tahu kan kahitung urang naik wari ngaji imriti ngaji jurumnya ngaji naon kitu ngaranna ngaji imriti kemudian yakulu naik ka alfiah Johar Maknum. Oh naik ka sulam naik ka ukudul juman naik ka Samsiah naik ka usul fikih jamu mal ka uji 10 tahun. Entak lamun ngaji sabaraha sia masantren 10 tahun. Paling ge masak tenggerak. Masak tenggerak bisa letikeun. Eta. Maksudna naon? Bawa ngaji. Jadi datang ngaji asak. Letik we komporna set eta. Ngaji 2 jam, datang ngaji asak tenggerak. Jago itu santri itu beh nu mentak balik pondok teh nyeun warteg nya nu jago masak santri pasakan santri nu mana nu teu ngeunah pasakan santri nu mana nu teu ngeunah ngasak jengkol jadi nikmat jasa santri mah masak goreng gareng gungsang gaseng jangan ngeunah bae santri mah padahal mah bumbuna sajadi-jadina. Ye, atuh masak. Emang aya nu bener santri masak tilok aya. Masak asem, manyanya di konengan. Santri eta kos kitu. Ah, geus pokok dibere daging tah, dibere daging. Misalna korban, teu puguh masakna. Masak semur lain, jahe lain, masak. Ah, geus puguh padang lain. Nyana mah asal asak diuyahan. Pokona ente minu darat jeung santri kaget. Ini konsep masak dari mana? Sudah nyambal tepuguh tuh naon da geus bucok kadinya geus pokona sambal teh kosil santri mah tah bawang cet cabe cet delan cet karasi trek kadinya naon deui atuh kadinya aya salap di kadinya konsum ieu sisa menalah ulah sambal naon tapi geunahna luar biasa pohara eta pokona mah hese nyaritakeun konsep masak sate tapi ngeunahna pohara. Kunaon eta? Surah almarhum Abah nu mantak ngeunah lantaran diciduhan bidadari. Geus coba teu percaya kan? Wah, atuh cidu bidadari. Masyaallah. Nah,
lamun itu betul, lamun di luar santri masak misalnya warteg sama teh mah dikilihan jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae geuna. Ieu mah masak set, aduh aya ge lauk asin, aduh minyak naon ditenden di luhur sangu. Plak tutupan geus 10 menit angkat, deuk asak deuk atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge euy atah. Cek emeng atah euy. Kalau omong sia ka ditu nyinggir. Itu santri. Masya Allah. Pokoknya nu can pernah mondok dan pernah mondok rugi. Tinyaho nikmat nadahar sakitu bae ulah-ulah waka ngaji heula ulah waka ngaji nikmat nadahar bae masyaallah lamun geus betah di pondok geus hajub kulantaran ngeunah atuh masak bae subuh kiai ka masjid nyana ngisikan sia jasa santri ngisikan kocek aduh maksudna mah jang balik subuh meureun nyarap gitu gitu ge jam 10 masak deui nyana keneh ke jam 2 masak deui nyana keneh menjelang maghrib masak deui masyaallah penting masak deui bae mantap kolot teh isi teh beak mah dijual apa ya di dahar mah menjadi jual jasa di imah ge tilok kitu-kitu teh mah endek atuh ngabiayaan. Masya Allah nikmat aja di pondok eta geus ese nyaritakeunana ngeunahna dahar di pondok teh kos kitu aya masana tapi di pondok mah kos kitu ulah disengsirikeun ulah disengsirikeun setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun geus teu bagi dahar puasa bae nu puasa mah kabelah ditu da mikir nya aing kebal dan cek anu mondok jipan kieu bae geus aing mah mal dahar mal masak gitu saya masak mal dahar mah milu tapi bener asal geus rada kolot betah nyantri mulai Senin Kemis dipaksa dititah Senin Kemis malah lain cari pesantren modern puasa Senin Kemis puasa dipaksa tak guru di pesantren modern mah tahajud berjamaah duha berjamaah temenang digegerakan biar nanti di rumahnya terbiasa kabeh dididik seperti gitu didinya nah bener sieun ka guru geus itu menang poin dan lain sebagainya balik ka imah boro-boro tahajud jeung dua nu 5 waktu ge hantu pesantren modern geus katinggal urang ukula ka tajribah jekolot loba nu bebeja ka kula tapi pesantren kos kieu mah lalaworan calecel alagaan atuh banyak pesantren ucing-ucingan naonan atuh kolot di ucing-ucingan tapi diantepen bae orang terus ngaji deui kayak lalagaan ngaji deui lalagaan 5 tahun ke depan terbentuk apa aya guru nu nitah Senin Kemis di pesantren-pesantren moal sadaekna geus bae teu nyaho Senin Kemis ka beladina mikir sorangan tina ngaji oh cek dibaca ku sorangan jina naonan ya aing maca bae dipelaksanakeun henteu cek mulailah aing Senenan gitu teh mulai Senin ke Kemis datang ka Johor doang tapi ka ditu nemen tapi geus gak bentuk dah mulai salat naik berjamaah asal geus 5-6 tahun masih make sorban kadang-kadang salah kolor gitu. Tah gak bentuk cek mulai andi mantap kuliah digenggerekeun budak 1 tahun 2 itu budak ulin bae sabar tahun di dina 3 tahun anta 3 tahun mah tuh aja itu budak can punggung aja sabar tahun 5 tuh biarin udah sabar tahun budak 10 tahun kalau ulin bae kaje dikira bener tuh tapi sadar sorangan set nah apakah titah hudang dipeting teh dititahan ku kiai moal aya sa Indonesia nu ditahan hudang dipeting moal aya tapi nyana hudang sorangan kayak ka babatur ngobrol bae sia ajod ngobrol bae purut nyana teh kamari nyana mah nyana ge kos kitu ngobrol bae
kabelah dia nah gandeng dia tahajud nya nak kerak eta padahal tahajud. Nah ieu kesadaran kan hese kesadaran tuh Masya Allah nanti cerita moal bisa ngabongkar masalah karak 10 tahun moal namun sebar tahun pesantren 15 di mana di anu rada deres ya si ganda ya takriran meboga ya budak bisa macan puguh tapi geus rada deres jadi aya masak bakal uji kurang ngaji anu sekian tahun ngaji anu setah 15 kan itu yes. Ayo pan ngaji kosi tak kolot di garang jahidil kufar wal munafikin ieu teh amilna hiji tapi dua makmulna sedangkan berbeda hukum. Nah ieu kan hese nu kos kieu teh nantak Imam Jalaluddin bah langsung asap jahidil kufar bisae wal munafikin bil lisan wal hujah. Munafik mah lain kudu di perangan tapi kul lisan jeung hujah sebab munafik mah zahir nama iman batin nama henteu sedangkan kangjeng nahnu bizahir wala nahkumu bis-sarar tuh mentak cak usul fikih dak fahkum bizahir wala tahkum bis-sarar ucapan kangjeng nahnu nahkumu bizahir wala nahkumu bis-sarar beda itu mah hadis mau jadi kaidah fahkum bizahir wala tahkum bis-sarar. Di orang lamun ngadenge tahkum bizahir wala tahkum eta usul.